Sesjen antawis jelema yen salamina teka kenaan ku wasareng tah eta kasep. Sabab jelema jeung manusia jauh beda di dieu. Ayana naon ai bentena manusia sareng jelema teh yun. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Burukan gede kumaha aja. Lajengkeun yuk. Jadi dina perkara kalapatan timang daya bentena jaluk dawuh. Malah dina perkara kasalahan nu ngaran-ngaran jelema Allah tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti jam robah janji isuk taraka pake sore janji sore taraka pake isuk sifat ning jelema paneta dawuh ngan dilebah dia dina perkara kasalahan jelema kudu ngaku gudangna ayana cicing atuh kedangankeun gudangna kumaha kudu ngaku gudangna dina perkara kasalahan. Sabab jelema kumu hirup di alam pabandangan teu oleh kakenaan ku salah jeung kurang. Da urang teh bener wae pan lain malaikat, salah wae lain setan. Manusia teu cacat teu pamimpin teu ngancik dina hiji martabat. Leres ulah. Naon? Sumuhun pan martabat teh aya dua. Hiji martabat telur, dua martabat manis. Aisyah ngaganggu goblok situ tuh. Ye ngingetan ka panitia supaya di panggung aya opieun kitu gitu maksudna. Geus loba geus teh. Sakitu numpuk ieu hadahareun di panggung ngaleuyah kitu kadahar. Gitu kasep gau nya naon sabab pan pangeran nyiptakeun makhluk teh rupa-rupa pangeran nyiptakeun makhluk nu dibere elingan teu dibere nafsu malaikat eta teh ngaranna aya nu dibere nafsu teu dibere aya nu dibere nafsu teu dibere elingan setan eta ngaranna tah ai jelema mah komplit nu matak manusia pangaheng-ahengna jeung pangalus-alusna diciptakeun ku Allah tibatan makhluk anu sejenna dawuh paman nya pidodama paman yakin sesjen antawis jelema yen salamina teka kenaan ku wasareng tah eta kasep. Sabab jelema jeung manusia jauh beda di dieu. Ayana naon ai bentena manusia sareng jelema teh yun. Tah ai jelema mah nu katempo nu kacabak nu karaba nu berwujud di luhur sausah pramut dihandap saipas dampa ieu tadohirna ta jelema mata ai manusia nama gaib naon ari gaib teh yun ai gaib teh hideung jadi sahaja mah nu kulitna hideung teh makhluk gaib yang dicabok wae goblok teh naon ai bapa bet ngamak atuh sia kulit hideung kain sia mah teh sigana boga darah tinggi atuh
kaduhung di bawah sia aing sia leres eta gaib teh makhluk hideung lain sia teh lain nah tuh bade ditanyakeun atuh yang yakin aing mah naon ari gaibna manusia teh naon paman gaibna manusia teh ari gaibna manusia teh disebat aya da teu aya disebat teu aya da aya manusia teh atuh bingung kitu mah kedah di mana milarianana tah ngan manusia teu bisa dituduhkeun kana hiji objek manusia teu bisa dituduhkeun kana hiji barang nu ngaran-ngaran barang bakal kena kuruksa bisa manusia dipanggihkeun cek para kiai jeung ajengan ditempo dina apal ari apal teh gawe mun manusia ngancik di jelema yakin eta gawe na jelema teh walasan dedehan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah nganter kanu keung nyangan kanu poekeun mere mawe kasasama hirup ngahudang kanu labuh ngajait kanu titeuleum mere dahar kanu keur lapar mere nginum kanu keur haus ieu salewasna manusia aya dina ridho anjeunna mun nulung manusia mah sepi ing pamrih rama ing gawe di mana nulung ikhlas karena Allah kasih ayana cicing atuh kahartoyut pada tumaros jeng sok lemek di pedarbab kemanusiaan anu sakitu jentrena manawi sareng manawi ai manusia teh asal tina huruf MANUSIA manusia bener dibaca ku urang Sunda mah manusia manawi aya hartosna naon ari M naon ari A naon ari N naon ari U manawi di dieu nu ngawitan M naon M di dieu teh molor atuh leres molor lain ya ngaganggu wae jurig ya ari M naon M di dieu teh moral tuh beda saeutik itu molor itu moral ieu moral moral setiap manusia kudu bermoral setiap manusia bermoral eta beragama karakter ngan kade agama tong dipake alat politik agama tong dipake alat pasea da agama lain ke politik agama lain ke pasea ngan orang berpolitik wajib beragama harus beragama komo bajauheunana sok loba jama dipake agama dipake alat usaha wah oknum-oknum walawiri maksud agama diange alat usaha di dia kumaha loba oknum agama dipake kedok bikin usaha berkedok agama dia kurang-kurang gening sok loba nu menta sumbangan make mobil carry make speaker bus kalemur keluar tina mobil carry burudul berpencar hasil abus deui karena mobil balik di jalan tol bubar duitna teh dibagi dua tenepi eta teh kanu dituju nama da eta oknum loba oknum-oknum ahli masjid oknum-oknum pasantren anu walawiri nyaeta usaha berkedok agama bari bahasa pan kabatur mah diwawar kana speaker hei pada wargi engal bayar fitrah hei pada wargi engal zakat bari manehna ngajedog di imah nungguan di barek batur
nepi diwawar karena speaker hei pada wargi engal kurban hei pada wargi engal kurban di mana bagus waktuna kurban batur nu kurbana manehna jadi panitia ai fakir miskin nu ngabutuhkeun kabagian tulang taleng panitia we nu daging wungkul eta bener make jeung misahkeun baiklah ya eta berkedok agama teh komo ayeuna alam wah dina zaman bantuan langsung tunai duit BLT ti luhur ngocor dihanap maneg dibagi kenana salah kaprah salah sasaran ai manok nu boga toko emas kabere kartu ai fakir miskin anu hakna teu kabere sing horeng nu dibare kartu BLT teh dulur-dulur pengurus we wungkul kahartos yun da ieu teh berkedok agama teh dawu babat ya ai hartosna di dieu amal ma'ruf naon amal ma'ruf teh umajak kana kahadean ari en di dieu teh nasi goreng lain siangan kana dahar atuh si teh ye ngingetan ka panitia nasi goreng ulah peuting teuing bisi kajongjonan ngan barang hakan pak beuteung lapar mah ngadenge tausiah teh teu abus sa model urang ini seserahan teh jauh di Bandung ka Gempol keur mah macet kata mah kapanasan dina mobil eueuh ASEAN barang datang teh ka Gempol ka tempat seserahan disampahkeun nu ngadoa jeung nu dakwah da moal kadenge moal ai beuteung lapar mah nu kadenge teh suara piring teng hayang buru-buru nguah nu kaameu teh lain minyak seungit panganten tetep we gule jeung angeun sop aduh tapi nyata hiliwirna samara sate teh kaameu pada keur lapar mah sora sate dupi hartosna naon di dieu nahi munkar ai nahi munkar teh nyegah kana kamaksiatan urupuk nah masih pakai aya urupuk nasi goreng teu make kurupuk mah teu ganeng eueuh seni model bajidoran teu make kecrek eueuh nu ngarekes da eueuh ka eta mah kurupuk kurang tanda eueuh ka diurupukeun ge sarua wae ngamuing naon di dieu teh ulil amri ai ulil amri teh pamimpin setiap manusia pamimpin ulil amri khalifah aya di dinya kahartos IS sangrai omat nasi goreng mah tong disiupankeun bisi beuy jadi kudu disangrai tong didangukeun nu gelo eta mah geun da geus nyaho aing ge jurusna ka dinya wae disangga nu gelo aing liteuy nya disebut nu gelo kuno burung aing ngomong ka sia mah moal abus nya moal da ka lalaki lamun ka awewe moal teu nyilicis kenapa aing ngomong sama malik-malikeun surabi gitu dibalikeun mah tutung sabelah alus jang alus teu make oncom lucu dikincaan kepret ku aing takis aing mulain ka anak dileyak ku aing sarua we mulain ka bapak ditejeh ku aing ai di bawah ngaresahkeun wae sia mah ai teh di bawah sok kangen aing geus ya teh
Alhamdulillah ya. Rojongan-rojongan di komunitas wayang anu disisepuhan ku Baknarsana Bapak Dewan Bapak Haji Manap aya komunitas wayang di grup Badranaya luar biasa nuhun ya Kak rencangan di grup Badranaya Jaya Salamina dupi hartosna SD teh sosial naon ai sosial teh nu ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia tetap kudu perlu batur teu bisa individu di mana urang nyorang kasusah di mana urang nyorang gering dan tetap memerlukan bantuan sanajan loba duit teu memerlukan batur dan tetap ai gering mah nu nyuntik teh dokter jeung mantri jadi gedekeun di hablul minanas dupi hartosna iman naon iman teh percaya ku ayana pangeran cara ngamalkeunana jalankeun parentahna jauhan laranganana ieu bedana pangeran teh naon bedana pangeran jeung panganten ai pangeran mah jauhan laranganana ai panganten mah deuketan laranganana dupi hartosna amal sagala rupa kudu jeung amalna duh sepuh sejatu maros kula naon tapi punten ieu bilih kaluar tina tetekon nanyakeun naon lamun bapa bener kolot jago kana ilmu nanyakeun kuring cing naon sababna hayam bikang eueuh susuan da sia mah nanya teh nyimpang wae atuh batur nyaritakeun Jakarta sia nyaritakeun Garut ye intermezzo ieu mah naon sababna hayam bikang eueuh susuan da aya dudutan buluna dina dada mentona eueuh susuan ucing mah aya beurit aya nu leutik tapi naon hayam bikang eueuh susuan taluk sabab hayam jaluna ge eueuh leungeunnan dek saha nu ngaracakna ari bapa atuh si goblok eta manya rek ditracak ku ceker moal teu babak belur atuh meureun pak sia teu pantes ngomong ka kolot kitu belgo cuh anjir di Ciduhan aing untung kana beungeut aing mun kana baju geuleuh aing da kitu kasep dawuh babar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap sabrek